Ieu teh besti isuk-isuk abi teh rek maraban hayam heula nyata karunya geuningan ari teu buru-buru di paraban mah da jelema oge lapareun komo deui hayam. Biasa we marabna mah ku sangu-sangu sesa ningan ieu. Kudu naek heula ka luhur geuningan ieu teh besti da nyimpen hayamna di luhur di rooftop. Lumayan sia besti sok cape ieu teh pami ka dieu teh. Nyobaan heula maraban hayam nu jago hayam adu ieu teh besti tapi teu resepeun ku sangu mah da sok di layeur nyata. Tah lamun ieu mah hayam kampung besti ca anak-anak bujang teh geuning kamari basa amang katasi ku uyutna di bahanan hayam. Ari ragu-ragu asa-asa nyeta maraban teh sok sieun dipacok besti. Tos beres meraban hayam mawang nangkring heula di dieu sakedap sok asa enakeun kitu mun nangkring di dieu teh besti. Tapi tos atong lila teuing nangkring nah hayu ayeuna mawang ngabeber-beber heula papakean. Abi teh kamari teh nyeusehan jaket-jaket sareng hoodie barudak tapi ieu teh teu acan gararing. Wang beber-beber we cekeng di dieu poekeuna ameh tereh garing. Tos beres ngabeberkeun papakean mah hayu wang turun deui ieu. Tuh si bocil geuningan geus nungguan di handap.